Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para wargi sadayana anu kusim kuring dipihormat kalayan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji nu utama urang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci. Puja nu utama urang sanggakeun ka zat Allah Subhanahu wa taala. Wirehna ti detik ka detik, ti menit ka menit, ti jam ka jam, ti dinten ka dinten, ti sasih ka sasih, ti taun ka taun. Urang aya dina kanikmatan Allah Subhanahu wa taala. Anu dina danget ieu nikmat anu kalintang karaosna ku urang nyaeta ku dipaparinan kasempatan urang tiasa lebat kana hiji sasih anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, di mana dina eta sasih mangrebu-rebu magfirah, mangrebu-rebu ampunan Allah diobral pikeun saha, pikeun hamba-hambana anu laras-laras nyuhunkeun pangampura ka anjeunna dina eta sasih. Atau dina eta sasih naon deui nu ku Allah diobralkeun nyaeta pangijabah doa. Sagala doa nu kurang diaoskeun, sagala doa nu kurang dipanjatkeun ka Allah, salami eta doa pisaeun kana urang yakin ya eta doa dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Naon deui sagala rupi dina eta sasih amaliyah urang, ti kawit amaliyah salat sunat urang, amaliyah ngaos tadarus urang, amaliyah sedekah urang sareng sadaya amaliyah anu sanesna toskan tenan ari amaliyah anu wajib mah nya eta sadayana ku Allah dilipat gandakeun. Kumargi kitu naon ayeuna tugas urang dina nyang hareupan sasih anu insyaallah kantun ngetang jam, kantun ngetang menit, kantun ngetang detik saur paribasana. Naon kurang kudu disiapkeun saur Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anjeunna ngadawuh man fariha bidukhuli ramadhana, sing saha jalma anu di mana-mana asup kana bulan Ramadan maka pek kudu aya dina kabagjaan. Haramallahu jasadahu minan niron, maka ku Allah diharamkeun jasadna ka eta jalma tina sine neraka. Naon intina tina ieu hadis? Sing saha jalma anu mapag dongkapna sasih Ramadan, saha jalmi anu mapag kusumpingna sasih Ramadan ku kaayaan hate anu bagja, maka Allah tos ngajangjikeun dina ieu hadis ngalangkungan Kanjeng Nabi, haramallahu jasadahu minan niron, haram eta jasadna pikeun keuna ku sine neraka. Kumargi kitu hayu urang papag Ramadan anu sakedap dibaris nyampeurkeun ka urang nu baris aya ku urang baris dilebetan ieu sasih teh anu kantun ngetang menit, ngetang detik, ngetang jam cek paribasana urang geus sieun eta Ramadan teh kunaon ku ngahadirkeun hate anu bungah, ku ngahadirkeun perasaan anu bagja taya hinggana bingah taya watesna. Salah sawios kapingah eta sakumaha janji Allah dina hadisna, hadis qudsi ngadebatkeun salah sahiji kabagjaan jalma nu puasa teh ingdali qoi rabbihi, jaga di poe kiamat baris pendak sareng zatna Allah Subhanahu wa taala. Rupina sakitu mudah-mudahan dina mainan Ramadan ieu urang sadayana sing aya dina kabagjaan hadirkeun dina hate urang, bingah urang rek ngalaksanakeun saum Ramadan dina taun ieu teh. Sakit nanti sakapiatur, akhirul kalam bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.